Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui dina channel musik Oke. Bisa ngan musik pun kakak usia. Sehat ayeuna mah. Alhamdulillah. Nu mau pagi teh siang ieu sim kuring baris ngadamel konten grepak sang penyanyi sang nonton yang luar biasa besar. Kalitang suara nanti kalipu muruh muih renyah. Buku ada kripik sapu. Anu mana maitan anjeunna teh sang penyanyi si Karebong ya. Lain ngomong-ngomong pangan Dikumpulin ada naon. tah eta justru eta makana sugannya pas begitu enak di gerabak Disuguhan dulu dong. ngaraku ka eta teh. Ya kayak gitu maitan ayo urang langsung lah gerabak. Ayo. Rorompokna nyanyi si Karebong Rita. Ayo coba. Orang area nu lagi. Oh, buru kieu. Kan harus itu bener lah. Si anu asup papangna bisa maling kan kerjaan maling pan. Luar biasa bisa. Tah panginten bos YouTuber di mana enak Karintang. Tah ieu nu namina bumi penyanyi mah pertos ieu. Nah, ieu nu Karintang penyanyi anu sebutna luar biasa jeung sukses. Eksistensinya wah pokona bisa Jawa Barat itu lagi baik teman orang ketrong. Ih, pantona muka ieu. Pantona muka. Soalnya menjadi dapur jeung arena. Harus naon teh jeung arena. Lah sini ketok. Ayo kita ketok lah. Sampurasun. Assalamualaikum. Suasana begini. Mungkin diviralkan nganjang hari Karafika dari aku karena mah saling Langsung wae kita. langsung gue aja datang ke Bangkok Tiporo jadi ya leureun sekarang aku di Raya kenapa pada terbang di teh mana Amerika Tuh, yang eta. Kayaknya berarti udah dua Setelah itu telat 5 menit telat mau ditampi mau dibuka pantong iya live nyarios teh juga nu konten langsung orang dikhawatirin ke lain negeri Bosku YouTuber di mana ya? Alhamdulillah sempurna kita rasa perangkat di Bumina sang penyanyi anu paling luar biasa bisa. Anu ngaduhan album sekolah itu lagi ada pelajaran kita akan ayah. Apa mah ya? kami ini kiri mah sama Oh iya. jangan ada siap Jadi dulu. menyebabkan nyeri patuannya nyeri parinita nyeri Alhamdulillah Pak Ibu sempurna kita dapat ayah di luar pokoknya sang penyanyi pas konten merapikan ya iya aslinya langsung jatuh mau nggak wae CD wae tadi akhirnya mah langsung dari jaminan enggak sih juga jangan bor mah tuh emang banyak lagi cuma ini ini aku lagi tinggal di sini wae sini no sini bajakan sibuk serap urusan tagihan ya biasa ya mah alhamdulillah penginten anu lagu kami mah sempurna kalau bisa bikin kaji di abdi udah tinggal mah ya kagiri dikit Kagiri dikit. waduh paling tinggi lah kayak di balik tidak ada yang Bisa lengkap gitu. masuk toilet oke 3.000 3.000 di terminal. Malihan mah enak mah sih pas naik terus naik 2.500 Jadi 200 dari 500. soalnya itu ke sini ke UMR kotanya Kota. itu tinggal ngobrol itu karena beda ya acara Rajaban SMP Jiban reunian soal Rajaban dia waktu itu di putih Payung kayak diajak Gedung Putih Amerika. di Amerika gitu Gedung Putih. Iya. Spirit bisa dua week itu langsung aja mereka itu beda ya galanya lampu nih lamun teh sawios mah ieu urang galai Ini lamun lah kabeh tadi di intermas apa kita sibuk pasti dia direkam nyerang ieu nonton alhamdulillah nonton dikasih kaki lemak nonton akhirnya dia akhirnya dia berkarya sebenarnya di tapi Miratos di kota kampung oke gimana pak dua week itu
kampung kayak ya urang kampung tapi bisa ini nih ke luar negeri. Olah eta. Ini klip di luar negeri. Urang kampung tapi rezeki kota. Rezeki Ya, urang kampung tapi nyieun klip di luar negeri. Tah gitu. Jadi naon rupa berarti lain artinya orang kampung itu tidak bisa berkarya. Bisa berkarya. Bahkan orang kampung bisa lebih. Bisa Namun orang lebih. kreatif banget. Justru kami bangga. Itu urang diagungkeun ku naon teh lokal wisdom, kearifan lokal gitu. Jadi lembur sapola kumaha urang ka kota teh tapi da sakumaha luar negeri atau tapi luar kota endah sakumaha indahna oge tetep we hate mah kalembur. Kalembur. Kasihan lah tepuk tangan. Wah, tepuk tangannya ini subscribernya ikut tepuk tangan ya. Bosku YouTuber tong kajogjonan hilap oge tong hilap di subscribe, di like, di komen, di Komen. tombolna. Di lonceng Dah di kitu ceros. Kalau pemberitahuan video yang selanjutnya gratis soalnya tanpa biaya. Sok karunya lah gitunya. Tong hilap oge di subscribe channelna Teteh Inces, channelna teh naon teh? Walau ka di wartos-wartos dajan launching. Wah. Launching nang ke sareng album teranyar. Oh, gitu. Aya album teranyar ke Wih. Indonesia. Kiri pasien bocor pemirsa. Jika nama guys, Orang lihat tuh ya. Mangga, yuk. Jangan dia sawah lagi lorong-lorong spot-spot di Lombok. Tuh, Iya, foto tahun seberapa ya? tahun sebenarnya tahun 2008 itu Rujak Suka. 2008. Wah, terus sejak juga. Rujak Suka ini nuju ada mau video klip Rujak Suka. Di dia silat pisan antawina kejuaraan atau tapi bisa tak nanti itu naon deh. Aya trofi, aya Trofi, piagam. aya. Sarasna itu enak mah dibagi dua, sareng Rumah Putih. Jangan Rumah Putih itu dipayun kayaknya orang diuningakeun kanggo YouTuber sadayana. Jangan Rumah Putih itu memang diperuntukkan insyaallah gitu ka payunna mah yang jantan Rika Rafika Galeri atau Galeri Rika Rafika. Tempat ngariung para pejuang seni gitu saupamina karesan misalkan orang luar kota heg teu aya hotel kan dia tiasa mangga. Biasa di dieu. Pelan di Makanya dieu. tadi kan fasilitas negara we. Itu sangat terbuka pisan Sangat begitu ya. terbuka jantan memang di awal lagi kunaon disebut Rumah Putih yang berbagi manfaat, berbagi barokah gitu. Jantan tempat ruang riung pamit acaranya pengajian antara pi aya riungan komunitas kuring sok payung. Nah, iya enak dibagi dua. Terus kali itu kapayung sampai pali tapi iya masih kene ieu mati awal bisa ngiringan Iya, awal kompetisi. bisa, kompetisi naon? Ngawilan mah karena kan abdi mah penari jantan aya beberapa kejuaraan di nari. Lajeng kawi, lajeng aya temang Sunda, lajeng aya kepesindenan. Jantan sababaraha apa ya sabaraha genre Wah, silat pisan berarti nya. lumayan lah. Berarti Teteh Inces mah basic ngawitan teh dina nari. Dina nari. Nari jaipong. Bener jaipong, pernah Sini, ular, pokoknya abdi mah napi rupi-rupi kayak naon we nu anu ngulem abdi mah gitu. Multitelan we pokona we. Multitelan beda gegero mangga. Dikawitan masang panggung, bongkar panggung, nyeuse abdi mah napi. Oh gitu. Udah ada urang teh nu kitu abdi. Lain, ukur napi tamping hungkul aya gawena udah kupatur. Mangkat panggung kok. Oke, iya masih trofi ya. Nuhun. Bentang. Oh iya mah kangesan abdi gedung mitra bermitra sareng AKTV, lajeng deui bermitra sareng sababaraha vendor anu karasan sering kerja sama aya vendor di wedding sareng kanes kantor. Nah, jadi aya sababaraha penghargaan abdi ngalebetan berkontribusi di acara-acara mereka. Oh gitu. Kerjasama. Kerjasama. Nah, pami ieu kapali dieu kangesan tika pungkur saupamina ka luar negeri teh da pami oleh-oleh mah tuangeun CM. Acuh oke kan fashion mah ini naon teh keras berubah. Janten setiap negara anu ku abdi di tincak sok ngagaeuh Cendramata. Supaya Jadi dia sambil sebangsa emut ngemut deui. emut sepanjang masa gitu bahwa kantos oh iya mah di Mekah. Di Mekah ieu. Iya, lagi di New Zealand, lagi iya ini Yunani ya. Di Yunani. Yunani terus Turki. Ini di Eropa Timur, Skotlandia, Yugoslavia gitu dah ketemu. Kami iya mah masih kene domestiknya lebih tinggi. Terus iya India. Nih. Lihat. Terus oh iya mah diurang. Di Tasik. Nah, ieu mah diulang asli ieu. Dan awi Asli ieu mah ya. Iya teh di mana? Oh Jepang. Jepang. Terus mana deh ya? Nah iya. Iya Niagara Falls di Amerika. Amerika. Lajeng deh iya. Di Niagara Sabi.
ieu mah. Sapalin. Souvenir. Cendramata. Aja Cendramata. Sapalin dari Bumi Payun. Oh iya. Berarti mah sapalin di Iya, dia. ini ada Belanda. Belanda. Ini London. 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 Ayo itu Belanda nih. Tapi Oh iya nih, ini Belanda. oh itu Belanda. Belanda. Pamit di mana ya? Oh, eta mah TRR Holik. Eta mah TRR jantan. Kemarin dia sampai ngarengseken S2. Jadi biasa bukti cintanya RR Holik teh jadi nawe gitu. Kadang-kadang juga mereka tuh patungan. Berarti kreatifnya. Kreatif, bisa. naonnya kreatif terus memang dengan hati mencintainya dengan hati. Tapi dengan hati mah gitu dengan tulus mah Pak rugel oge teh serius Bisa video. Jantan memang Penting kan tulus. nah untuk YouTubers ya buat Rika Rafika nih untuk RR Holik oke RR itu luar biasa anu nggak-support karirnya Rika Rafika dalam keadaan apapun mereka hujaran kepanasan keibunan mereka mah dedikasi Tapi tetap setianya. Iya. Ini dia. Karesan Ari Abdi mah ngiringan Pak Eko Pak Eko teh kumaha cenah? paket ekonomi Ai manawi teh Bapak Haji Sidik. pahe Pakai naon tah? hemat Pakai hemat. Trin-in-1 Kumaha? Dumina ieu hiji ku tiruan Saimah tapi kutiruan. Keluarga. Keluarga besar ke piala bolanya. jadi pami nuju pundung teh Quran zona junior di luhur gitu teh zona mana di dieu zona papa di payun Katanya teh kami soge kana gunung. Ini lamun undangan teh bisa kamar. Mana we meos mah. Gunung kumaha Kan maksudnya? di luar iya di mana kan isa beberapa kamar di 2 3 aya 3 kamar jadi pundung teh kamar. Nyumput teh nyumput. nyumput teh di kamar Dengan kantor. Tapi mana yang gitu nyumput teh. Lain pada keluar. Oh. tah pami ka bali dieu mah jangan karesan ayeuna teh abdi teh sayu job Ising tetap rada melendoy gitu bagian showbiznya di Karafika teh jangan sayu job ayeuna teh berbagi ilmu sharing jadi tiap sambil sekali teh ngajar di Unpas nasional Alhamdulillah. Oh, sangat oge ningannya. nah janten kanggo YouTubers seniman oge harus mulai dengan pendidikan Teulah, eta. ayeuna mah adi-adi simpuri oge kan para pendatang anyar oge sakolana jalan Iya, karirna iya. oge keras jadi Ja- berdampingan Jadi balance nya balance antara jakit jadi sekolah penting bisa. penting bisa Tapi di bidang naon dari sekolah di ngajar. karena pami abdi mah kalau ketika kumpul linear komunikasi pami ayeuna ngawulang di fakultas apa ilmu politik FISIP di Prodina ilmu komunikasi Unpas Bandung aku ngawulang di Indonesia Alhamdulillah. gitu Si kuring Saya sawatawis. tarik ya kepalingan itu tuh. Oh, ini foto saya. ini foto junior pun anak waktu ini mah masih apa ya masih Masih bulan-bulanan bayi muda beliau kan pun anak kesami borojolna malit heula Oh, sami emang itu langsung di bluetooth Badan. gitu langsung Iya. badan. ini kemarin wisudaan Wisuda. menuju magister Ih, pamilih tah. ini abdi oge mata kedua budak oge nikah heula Apa yang teh saha gitu. tah ieu bibitna ieu Bibitna teh eta nih, ya. ieu bibitna Aduh. ieu hasilna Iya hasilnya. Berarti mau aya bibit, aya hasil. Aya hasil. Aya hasil. Pan buah. Buahnya. Buah. Kayak buahan. Buahan. gitu. Nah, kontribusi ti dieu jadi ieu gitu. Alhamdulillah. Terus ieu Pamilih naon ieu? ieu mah pami karasan aya raheut naon sok bisi sakit hati ka dia urang diabetes. Simpuri kangarasan raheut. Raheut sok ka Tapi dia lewat HP. urang dibanjur ku beta dia. Banjir ke tadi. Jantan dia iya. sebagian kecil tina buku-buku. Jantan pada melan abdi minggu sakali teh aya nama nyiapkeun materi. Sarat nyiapkeun materi manggung hungkul, show hungkul, nyiapkeun materi kuliah Kuliah, gitu. iya. Mohon anu bari dipresentasikan naon. Tapi eta ngabagi waktu eta karena ieu na pusing tuh. Sareng sama apapun pekerjaannya kurang kali teh ka dieu. Ayo atuh. Apapun Dinikmati. pekerjaannya dinikmati gitu. Ada soal capek, puyeng mah ada konsekuensi gitu. Tapi Profesional. kembali lagi ke komitmen gitu. Kami orang mengambil satu keputusan harus memang dengan komitmen dan konsistensi. Profesional gitu. Profesional seperti skill. Mengambil sesuatu mudah, tapi konsisten tuh. Konsisten. Konsisten teh memang gampang diucapkan, tapi ujiannya tuh luar biasa ujian Biasanya konsisten. pelaksanaan. Bisa pelaksanaan teh konsisten teh. Kadang-kadang orang konsisten ada yang menyerang ke oposisi. Karena kita kan harus konsisten. Kita harus punya jalur yang jelas. Jelas. Dari track nanti ke mana, arah nanti ke mana. Kita aku bade siu, uang leo. Punya ulah siu, ulah kan. Jadi harus memang Kudu tegas, teguh teguh. pendirian gitu Iya, mana. iya. Berarti salah satu contoh anu biasa di apresiasi terakhir ini oge nya. Kayak STT Inces sama Kalintang
sukses di Sukses di bidang entertainment. Amin, Oke, amin. salian di seniman, pengusaha oke. Pengusaha. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dina widang aja, abdi abdi mah piru-piru. sama perut segala Yang aya. penting mah eta mah halal. Halal. Paling utama adalah barokah. Karena kan kadang-kadang orang tuh terlena di zona nyaman ya, Ya. untuk seniman gitu. Ayeuna misalkan populer, diunggulkan, pudi-pudi rezeki lancar. Tapi kan untuk menstabilkan pacarana gitu. Ya pangetan orang tadi udah ada ayah sancong, Ya. di bidang sangir gitu. Kedua untuk mengobati kejenuhan. Kadang-kadang kan orang tanya ini asa bosan, kieu deui kieu udah Ya. itu aja gitu. Apa nu sekirana bisa memberi warna energi baru, tapi tentunya kahiji inti nama kudu urang resep heula. Karena geus resep mah biasana gaduh tanaga. Resep heula aya energi kanggo ngalakonan hal eta. Dan kan teh mah panginten teu eksistensi di dinas seni wae seni mah kan kieu teh nya aya urang teh keur majar manggung rezeki babari. Nganggur nganggur gitu nya Seniman anu gampang sanes gitu nya ngurung pemitos. karang. Pemitos teu manggung teh tos nganggur. Tah panginten nya ya panginten abdi oge naon gitu studi bandingkan hal eta gitu. Mudah-mudahan oge janten sanes contoh pangintennya sampieun deungeun bahwa urang teh meureun urang kudu aji mumpung. Aji mumpung, mampang mumpung. Mumpung urang